Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha baraya kabarna? Sarehat? Oh, syukur upami kitu mah. Dinu waktu ieu sim kuring bade ngalajengkeun deui caritaan dongeng anu kamari. Anu judulna Si Kabayan Ngingu Domba bagian ka-2. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeun. Gancangna carita rai poe teh gunta gantina mangsa meh teu karasa. Ganti poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan. Usum halodo geus kaselangku usum miji. Tatangkalan harurip deui, dangdaunan hejo ngemploh, jukut neba di mana-mana. Ari si Kabayan jeung Nyi Iteung rumah tanggana ayem tentrem. Tisaprak ngingu domba nu haji odo tea. Tara malikiran pilampaheun. Sabab kabang balerkeun ku miara domba. Soal rejeki memang henteu bro-broan. Tapi saban poe nyirik celik saeutik-saeutik. Jalan ti mana bae tara kapikir ti anggalna. Sakali mangsa si Kabayan keur ngutrek nyieun karinjang. Kulantaran barang jieuna dibarengan ku hate tentrem, tur ikhlas. Malah sok bari heheotan. Atuh hasilna teh alus. Weweg wedel tur siep. Barang rengse sapasang jol aya nu nyamperkeun. Lakadalah puguh karinjang akang geus dobol. Beuli we ku akangnya. Maneh mah nyieun deui we Kabayan. Pokna bari ngarampaan karinjang nu karek anggeus. Yah, da lain jualan ieu mah, Kang. Tembal si Kabayan bari melong. Lah, nyieun deui we maneh mah da aya kabisa jeung kadaek. Yeuh duitna. Tah ditambahan 2.000 deui. Cereng dibayar harita keneh. Si Kabayan colohok. Tapi atoh da karti ari dibayar sakitu mah. Nya seuri. Duit disakuan bari melong kanu indit. Ngajingjing karinjangna. Torojo Nyi Iteung pok nanya. Aya naon, Kang? Itu aya jelema ngajawang karinjang nu karek anggeus bari nunjuk. Har, nah atuh diantep wae. Ari urang kumaha? Pan ayeuna mah ngari teh kudu loba. Kudu satanggungan, jadi butuh karinjang. Domba teh geus genep ayeuna mah. Ceuk Nyi Iteung teu panujueun. Da dibayar teung. Tah ieu duitna sakieu. Ulu gening. Nyi Iteung teh kebat ngomongna. Sakur anu tadi kapikir ngadadak leungit nenjo duit mah. Lalaunan duit ti si Kabayan di tampanan di belum bari marah mai. Kop ampihan keun bae. Karinjang mah urang nyieun deui. Da bahana loba keneh. Cek si Kabayan bari terus ngumpulkeun runtah. Lungkana durukan, ari Nyi Iteung seuri. Geus kitu nyebut alhamdulillah sababaraha kali. Sajen waktu jol aya tatanggana datang sasat maksa ngaririhan tai domba. Jang ngagemuk pelak terong cenah. Si Kabayan teu ngoretkeun, da ceuk pikirna pila kadar tai domba. Kop teuing butuh mah. Teu kitu ge matak capek miceunan.
Tapi teu kituna oge nu butuh asa ditulung. Atuh cereng kontan diduitan. Malah kaharepna disangrah. Magarkeun teh ulah dijual ka batur. Da manehna butuh deui. Tungtung nama saban minggu menang duit ladang tai domba. Kukituna sakalian dahar sapopoe mah si Kabayan jeung Nyi Iteung teu kudu susah. Malah dina hiji poe jol aya bandar datang. Kawas mah menang beja ti urang dinya yen si Kabayan loba dombana tur lalintuh. Sampurasun cek bandar domba. Uluk salam bari nyuplak topi laken nungges belel. Awak semurengkuh kasih Kabayan. Tapi juru panon ngagiler ka kandang domba. Rampes. Badai kasaha juragan? Tembal si Kabayan bari Malik nanya. Hehehe. Ulah nyebat juragan. Isin. Emang bandar domba solongkrong ngajak sasalaman kusik Kabayan di tampanan bari nyerenge. Oh, bandar domba? Aya pikir saeunaon atuh manawi? Si Kabayan mulai hormat. Tua nih cucungah kasema. Numawi emang teh geus 2 poe nyeder neangan domba. Mangkaning gaduh pesenan ti tukang sate. Pageto teh kudu aya 10. Mun teu kacumponan teh lebar da hargana keur sae ayeuna teh. Ari bieu nguping wartos di si bibi tukang warung. Saurna di dieu anu seueur domba teh. Baranggok laras we, duh mata kabita yu domba meuni lalintu kieu. Bade diical cek bandar Daryanakar. Oh, bade ngagalah domba? Duh, hanjakalnya. Da ieu mah moal diical. Margi sanes domba kagaduhan. Tembal si Kabayan teu oleh hormat. Harnya nusaha. Domba titipan ieu mah kaagungan Haji Odo. Bandar domba kerung. Keur kitu rorojo Nyi Iteung nyamperkeun. Milu nimbrung. Da obrolan si Kabayan jeung bandar domba geus didengekeun tita tadi. Sumuhun Bapak, ieu mah sanes domba abdi dan nu batur. Sumuhun kahartos nanging manawi ka manah ku sadayana. Saranti Mang mah diical we sapali. Kahiji pangaosna nu sae. Kaduana sangkan teu seueur teuing para baneun. Nu katinggal ku Mang mah tuh aya 8. Anu mejeuna raos sateun teh. Bandar domba nunjuk ka kandang. Ari domba kawas nu ngarti ditunjuk teh moyeg. Malah aya nu ting berele patarik-tarik. Hehehe. Si Kabayan kalah nyerenge. Kumaha Pak Kabayan? Bade diical? Keun ulah riwang. Da moal rugel. Ku emang dibayar saharga pasar. Mengpeng pangaosna sae ieu teh. Cek bandar domba satengah maksa. Numawi pan bieu domba teh dirasada. Ka kupingna ku kuring mah embung di sate. Cenah. Tapi ka kupingna ku emang mah jual bae cenah. Da beda cepil atuh. Sumuhun kumaha tuh? Tang, cik bantuan mikir. Kumaha tah ari geus kieu? Aya nu mileleleheungkeun ka domba nu diingu ku urang. Si Kabayan ngareret Nyi Iteung.
Nu direret narik napas panjang. Bangun sengah. Pok ngajawab. Kang Kabayan, kasauran bapak teh leres pisan. Ku urang oge kahartos. Kahiji da ngingu domba teh lain hayang pagawean, lain hayang ningal reaina, sarta lain resep ngupingkeun sorana anu ting berele. Tangtu miharep hasil anu mucekil. Kalayan bati anu kaharti. Bener pisan, Bandar Domba ngacungkeun jempol. Si Kabayan nangkep harigu bari unggut-unggutan. Arinya iteng pok deui neruskeun omonganana. Kadua, domba teh beuki lila beuki loba. Apaan tadina ge 2. Ayeuna jadi pinu sakandang. Wah isuk pageto mah kudu tambah kandang. Ku kituna bakal nambahan waragat, nambahan pagawean, jeung nambahan pikiranan. Bener, Bandar Domba ngacungkeun dempol deui. Nanging cek Nyi Iteung deui reg ngomongna eureun heula, panon ngareret ka si Kabayan. Nu direret mere isyarat, sangkan Nyi Iteung maratkeun omonganana. Nanging punten, abdi teh sanes teu butuh ku artos, sareng sanes teu kahartos. Sakali deui unjuk uninga, ieu teh lain domba abdi. Tah kitu Bapak. Bandar Domba kerung semu handeueul. Hanas geus atoh sugan teh Nyi Iteung rek saha teh jeung manehna. Ari pek teh balik deui kana omongan nu tadi. Jadi kumaha ieu teh Pak Kabayan? Sumuhun, apa nembe tos di bejerbeaskeun ku pun bojo. Ieu domba lain nu kuring. Jadi nyawayahna moal dijual. Da kuring teu boga hak pikeun ngajual ieu domba. Tah kitu Bapak punten. Tembal si Kabayan tata gahatena bunga. Sabab sikep pamajikanana sapamandegan jeung si Kabayan. Kek. Ulah waka dipungkas. Emang rek mere bongbolongan sakali deui yeuh. Mangga ieu domba sebatkeun nu batur. Domba titipan atawa naon bae istilahna mah. Tapi asana mun ieu domba dijual kalayan hargana mahal, anu kaagungan domba oge da moal burung bungaheun. Tah kumaha mun kitu? Da asana mah bakal sapamadegan jeung urang. Nu kaagungan domba teh sanes palae ngagunuk-gunuk domba. Sarta sanes resep kuting berelena. Jeung benten sareng ngingu manuk. Nanging palae seueur artos. Bandar Domba teh ngomongna bari pepeta, bakat ku hayang jentre. Sangkan si Kabayan robah pamadeganana. Sumuhun, eta mah ceuk anggapan urang. Tapi can tenan pamendak Haji Odon mah. Boa teu kitu. Si Kabayan keukeuh dina pamadeganana. Kocap dina hiji poe. Harita teh Kabayan jeung Nyi Iteung keur jongjon miara kandang. Rarapeun disedekeun kana lombang, tai domba digundukeun da sok aya nu meuli. Tukangeun kandang ngadurukan, hasepna ngelun, ngahaja muput kandang. Ngarah teu loba rametuk. Sora domba ting berele, sawareh keur nyaratuan. Keur kitu torojol aya nu datang. Tajalian iwal ti si Abah, mitoha si Kabayan nunggu selira tara ulin kadinya. Barang jog anjog gogodeg bari mencerong kana kandang. Geningan Abah, haturan Wilujeng Sumping. Kumaha damang bah? Cek si Kabayan ngabagiakeun mitohana.
solongkrong munjungan ku si Abah di tampanan bari nembalan. Cager kabayan mana si Nyai? Tuh palih kaler nunjuk sasapu ke orang calukan. Si kabayan Malik terus gera-gero ka Nyi Iteung. Tekung si Lila torojo nyamperkeun. Joh keneh ge geus nyerenge. Sono ka bapana memeh ngomong munjungan heula. Damang bah. Cager. Syukur sarehat mah. Jaba domba mani leuya kieu yeuh. Uguh Abah teh ngahaja. Nempo hayang nama ti bareto. Ngan raripu wae ku pagawean. Hatur nuhun atuh Bah. Mangga dilebat linggihna. Cek si kabayan bari nunjuk ka tepas. Tapi si Abah embungeun. Kalah pok nanya deui. Kabayan Iteung, Abah teh menang beja ti silam sijan. Magar maneh boga domba menilai ya. Cek, tapi cek silam sijan tepuguh urusanana cenah. Bener eta teh. Si kabayan Nyi Iteung silih reret. Kawas nu silih andalkeun. Lila-lila si kabayan sadar. Manehna anu kudu tanggung jawab. Pok ngomong dari anaker. Teleres Abah. Nanaon oge aya urusanana. Ngan silam sijan henteu ngartieun. Kanggo naon abdi teh hot-hat miara domba dibelaan ngarit saban poe. Ari tepuguh urusanana mah. Syukur tah kitu kahayang Abah oge. Saha anu teu reueus boga anak daekan. Coba usana hasil. Tapi ari ngadenget tepuguh urusanna mah Abah teh milu mikiran. Jadi kumaha ieu teh nusa nyana? Nah nya domba Haji Odo. Cek si Abah jiga nama keukeuh hayang naluktik jujutanana. Sumohon Bah. Jadi lain nu maneh kabayan? Sanes. Beuh. Si Abah nepak tarang. Terus gogodeg bari kumecrek ret ka Nyi Iteung. Nu direret teu ngomong. Urusan ieu mah mercayakeun ka salakina. Sanggeus ngahuleung rada lila si Abah nanya deui. Nya hayang kumaha maneh teh nu saenyana kabayan? Hirup teh rek neangan pagawean atawa rek neangan kauntungan jeung kasenangan. Nah bet dadek kanan miara domba batur bari jeung tepuguh urusanana. Punten Abah sanggem abdi mah. Ieu teh puguh. Puguh kumaha? Abdi sareng penbojo ngajaga amanah. Wah, amanah teh kucing. Ari maraban anak Abah kumaha? Moal nyarek ngurus wae domba batur. Jamba anak Abah digawekeun deui. Si Abah rada heuras ngomongna. Malah raraina kotara semu geuneuk. Tapi si kabayan tetep tenang. Pok deui ngajawab. Alhamdulillah dugi ka danget ieu tiasa kaparaban. Insya Allah halal. Maneh menggeus katepaan sifat si lebay. Geus ayeuna mah kieu ieu domba gura giru uruskeun. Kumaha aturanana? Mun sakirana teu puguh aturanana, mending pulangkeun ka nu bogana. Heug penta maneh. Abah teh satuju mun maneh keukeuh ngagugulung amanah bari cul kewajiban. Sok pikiran. Abah mau nempo deui ka dieu mun urusan domba can bener mah. Tisaprak ngadenge omongan mitohana nu matak peureuss kadengena. Si kabayan mineng hawuleng jentul. Nu jadi pertanyaan dina hatena teh. Nah ngajalankeun kahirupan dina jalan anu ku manehna dianggap lempeng tur yakin
yakin dina benerna bet hararese. Silam sijan bandar domba jeung mitohana sa pamadegan. Tapi najan kitu si kabayan geus kandal kayakinan yen anu dipilampah ayeuna teh jalan anu pang benerna. Sabab aya dadasarna sarta teu pasalia jeung nuranina. Cek hiji katerangan pikeun ngukur salah jeung benerna hiji pagawean bisa dirasakeun ku hatena sorangan. Da milampah jalan nu salah mah hate ge moal merenah. Ku ayana kitu si kabayan teteg deui pamadeganana ngan teu weleh neneda kanu maha kawasa. Sangkan ditembongkeun yen nu bener teh memang bener, anu salah memang salah, jeung dirina menta dibere kakuatan pikeun ngajalankeun nu bener jeung nyingkahan anu salah.